Tuh, jadi ingat kan hayam, kamar ke berak uga orang si Bagong. Oh no. Yang di ronaan kita makan hayam. Bener yang aku diintip, euy. Bila aku kudu aing serang ke rumah. Tapi kan baiklah. Yang apal garong aku aing lah. Kieu aing kot bebeakan kieu. Ku aing beak garong ku aing. Sik. Irman, sasaran kapan adunya euy. Kamari geus 50 geus dibeak tidak ragu aing. Tapi kata ayah gitu euy, kata mah buat anjing. Si beuteung ieu heuh. Jantan bae teh naon. Urang beakeun we lah. Pagok Naonnya? moal. Sia mah bangsa teh ngomongna naon. Ringgit ku aing. Ieu mah atuh. Pantas. Ayah serasa garang-garang nama aing beunang ku aing dikerekam ku aing mah rasakeun ku aing tah. Emang tiga beak aya lagi. Lagi gitu. Ting di mana, Bro? Ih. Aing coba teh kurung musik kurung madam juga mah. Mau di dia euy. Di dia juga mah. Ayo suka ayo. Grepet coy. Bang, woi, badak ieu mah. Soalnya aku lagi badak. Tah jauh yang anjing badak bener tuh. Woi, barang buka. Bener. Keren teh oh. Garang teh oh. Jos jon aing tah.